Neng, bade ka mana, Neng? Bade ka ditu ngantosan ojek. Antasan ojek. Nya, Oh, ojek sana. sanes, Neng. Abdi mah RT. Jiks ya. Dibawa sinyahuan pamajikan. Dibawa barang bagus. Tapi sebagai RT orang kudu melayani masyarakat ya mah. Lah, mah kewe orang bawa lah. Nyantos atuh Neng, hayu sareng abdi. Oh nya atuh ayo mohon. Yuk ka payun pan nya. Nya, Ayo. Lah. Bae teu kudu mayar ieu mah Neng. Bapak. Itu Pak RT mohon. Rekam ya. Yuk. Berte. Aya naon kan? Menira riweuh ieu. Kamari Pak RT ieu nu teh mawa awewe geulis dibawa ka girang. Nu bener stegan di mana seteh? Ulah sok ngawadul. Oh, bener ieu mah Bu RT. Nyapanya? Heeh. Ya aya buktina na hape. Coba mana ningali Bu RT? Ya aya buktina na hape adan tapi gratis. Ah, mana mah kudu jeung duit wae. Ya tuh ya, aya 10.000 goceng ewang. Bu RT. Yo Bu RT tuh buktina. My wife, my love, my life. In the walls of our home, you're the one. Keun awas ya mun balik kesok tempo. Yang geus satunya Bu RT nya. Agan arek ulin heula jeung Cirapa. Nya nuhun ya gan geus ngabejaan. Ayahnya apanya goceng ewangnya. Awas ya mun balik bajuna dibenahan ku urang. Lintas ya balikeun. Panas. Iya aduh. Bu. Coba pak nyokolkeun cai Bu, ya haus ya. Cai tah jinjingan bawa ini ke ditu. Naon ieu teh Bu? Naon gerak? Tah bawa ka itu ini wanianan geus ngabonceng awewe nu ngora deui. Hayang nyaho bawa jinjingan eta balik ini ka itu. Geus atuh. Naon kira ieu teh teu puguh-puguh di dinya mah. Urang kudu initnya. Naon itu Pak RT? Kunaon Pak RT? Diusir Neng. Gara-gara ngebonceng Neng kamari. Ayo ngiring sareng Neng. Nyatos aya tuh Neng. Laki heula eta mah salaki aing. Hei. Lain diusir bieu. Teu jadi. Neng. Abang diusir Bu RT mah, tapi dibedol deui ka jero.